Kedap deui, urang seja nyak senang ngawaka. Wilujeng enjing pemirsa, sampurasun. Patepang deui sareng simkuring wasta Pundri Marahmawati dinu acara ngawaka ngabagi warta kasadaya. Edisi Jumaah 10 Maret 2023. Pemirsa, tidak danget ayeuna simkuring baris nyarengan pemirsa sadaya nepi ka babaraha menit kapayun nepikeun informasi nu faktual jeung aktual dina program ngawarta dinten ayeuna. Lamun ngabahas ngeunaan kasenian jeung kabudayaan Sunda, tangtung moal ASF-na. Kumargi, seueur pisan kasenian jeung kabudayaan ditinggal kaluhun teh. Salah sahijina aya kasenian nu namina rampak kendang. Lajeng nu kumaha atuh rampak kendang teh? Pamirsa, dengarkeun hasil liputanna. Awal munculna kesenian rampak kendang aya di tahun 1880. Nu dibarengkeun ku kasenian mangrupa jaipong. Rampak kendang asalna ti kecap rampak nu miboga harti sarempak. Janten rampak kendang miboga harti pertunjukan kendang nu dimainkeun bebarengan jeung sarempak. Enjing warga Satya ngawaka ngawagi warta kasadaya. Tepangkeun wasta simkuring Gian Rahma. Ayeuna simkuring nuju aya di bumi palatih rampak kendang nu aya di Singalaya, Rancakasumba. Rampak kendang tangtos teu sakedik paminatna. Meh terang leuwih jero deui ngeunaan kasenian rampak kendang, hayu urang langsung taroskeun ka ahlina. Ayeuna simkuring atau sareng Teh Reni salaku palatih rampak kendang. Langsung ka patarosan. Naon alasan teteh tiasa tertarik kana kasenian rampak kendang? Kesenian rampak kendang teh mangrupikeun kesenian anu uniknya. Kumargi biasana ditampilkeun ku pameget, ieu mah ditampilkeunana ku istri. Janten menurut teteh unik kanggo diminati, kanggo dijalani. Atau sabar halami teteh ngajalankeun komunitas rampak kendang ieu? Teteh ngajalankeun rampak kendang ti ngakawit kelas 2 SMA. Kalaresan teteh sakolana di SMKI, upami kapungkur mah rampak kendang teh biasana dicandakeun ku istri ya di SMKI mah. Eta kirang langkung tahun 2006an 2007 ya, 2007 teteh hilap deui. Jadi panginten tos sabar alaminya tos lumayan hampir 13 tahun. Di dua acara naon wae rampak kendang biasana sok dipintonkeun? Biasana acara-acara rampak kendang teh biasana dipintonkeun dina acara hajatan, sapertos mapag panganten atanapi mapag-mapag tamu besar ya, tamu agung, oge dina event-event sanesna gitu. Naon bentenna rampak kendang sareng kendang biasa? Upami rampak anu namina rampak kendang berarti rampak teh sasarengan ya, berarti mainkeun kendang secara sasarengan. Upami kendang biasa mah dimainkeun secara individu atanapi perorangan atanapi kunyalira ya. Janten bentenna nya kitu ku antara sajalmi sareng seueuran gitu. Upami rampak kendang mah seueuran, upami main kendang biasa nama biasana ku sajalmi gitu. Rampak kendang biasana sok dikolaborasikeun sareng kasenian naon wae? Rampak kendang biasana sok dikolaborasikeun sareng seni jaipong, aya oge sareng seni penca ya, sareng seni jaipong oge sareng seni penca. Ciri khas naon anu ngadasaran tina kasenian rampak kendang? Ciri khas anu ngadasaran dina kasenian rampak kendang diantawisna anu kahiji nyaeta kaparigelan dina nari nya, dina tarianana, anu kadua dina beat atanapi tempo na nya nu dicandakeun, terus aya oge kumargi ku istri dipaenkeunana gitu janten eta nu janten ciri khasna. Alat naon wae anu diperyogikeun atanapi anu ngalengkepan dina kasenian rampak kendang ieu salian ti kendang? Salian ti alat kendang nya, salian ti instrumen kendang
kendang kendang rampak kendang oge diiringi ku gamelan nya ku waditra gamelan di antawisna nya saperangkat gamelan katambih panginten tarompet atau napi suling terus ditambih deui upami ayeuna mah sok aya ku biola kayak gitu. Kumaha irama anu dihasilkeun dina mainkeun kasenian rampak kendang? Irama anu dihasilkeun dina main kesenian rampak kendang nyaeta irama cepat ya. Kumargi di dia kan dibutuhkan kanggo penari, kanggo centil, kanggo ngebeat ya, sehingga kanggo menarik perhatian penonton. Janten iramana tempo anu cepat anu di nya gitu. Naon tips ti teteh kanggo jalma pamula nu hoyong ngembangkeun kasenian rampak kendang ieu atanapi hoyong ngadirikeun komunitas rampak kendang? Tipsna anu utami nyaeta tong isinan upami kaparigelan terus cekatan itu mah dan nuturkeun anu kahiji mah tong isin tampil di muka umum. Mohon janten pamirsa tips di teteh kanggo jalma pamula nu hoyong ngadirikeun komunitas rampak kendang panginten kedah gaduh semangat. Mohon mung sakitu informasi anu tiasa kusim kuring didugikeun Gian Rahmadepi Forest TV ngalaporkeun. Pemirsa, warta dinten ayeuna dicekapkan wae sekian. Sim kuring Rima Rahmawati ngawakilan kru jeung staf nu aya di Forest TV ngaturkeun nuhun seja ame tundur diri wilujeng enjing wilujeng beraktivitas hurip Sunda. I do.